cut aing mah seneng sih balik ke sumpah we. Namanya baturan kok. Cek manda itu coba cerita setik lah. Aing ieu masih. Jadi mana? Aing di ditu dikawin kencing curangan onta. Ih keren atuh dikawin curangan onta mah. Loba duitna meureun. Iya tukar uang. Aing di ditu purah mandian onta sih. Bener ya. Kawin-kawin onta ini. Bener. Aing gak ada tuh gitu mah. Semasa ngomong-ngomongin teh onta. Aing soalnya can pernah ngomong-ngomongin onta. Tidak pernah. Can pernah. Ya orang kan itu saya tahu. Ya boleh lah. Aing mah itu ge tapi lumayan sih. Lumayan. Aing mah. Mandian onta ge aing mah loba duitna. Coba. Aing mah. Mandian onta doang ge aing mah loba duitna. Naon sih sia? Atuh semangat KCS kumaha sih cut gitu amat. Mungkin orang poya-poya. Anjay boleh lah. Poya-poya duluan tenang bae. Siap pokoknya mah. Aing mah mandian doang ngawinin onta duitna ge aduh. Tuh. Pantesan bae betah di ditu aing mah di dieu nungguan bae cut sia mah parah amat. Poya-poya. Asik. Kangen-kangenan. Aing mah hop HP ge jeuleut tuh. atuh aing sih mah atuh inget Keren. cut KCS teh ya. Ih, masih aing mah. Begitu mah HP ge keren aing mah. Coba itu. Baik lagi odo. Ih. Keren. Nah ini cuma mereknya. Ih, tapi nak kok ya muka sia cut. Ih, keren ya Allah. Iya, ira deui sia. Aing hayang semua. Nah, HP tenang bae aing ge boga dua HP mah. Mana coba? Ih, boleh. Nah, ini ngaranna? Sumsang merekna. Samsung meureun. Oh, eta lah pokona mah tuh. Jeung aing. Sayang, atuh deui aing mah jeung sia ieu. Oh iya, kebenaran ieu aing mau awewe kamari. Di warung. Gelis jasa eta mah. Bener sia. Demi Allah. Gelis. Heuh. Tunjuk kumaha ya? Tuh, bantuan lakan si CS aing. Tenang bae. Aing kan jadi enak mah geus kebenaran sangat lah pokoknya masih bener-bener CS the best pokoknya mah. Iya HP orang pakai modal. Di minta nomor pakai modal Jelas. Oh, sia di dieu gawe naon bae. Aing di mah nganggur. Aing lagi karak mulai rek bisnis. Ieu tah bisnis non sapu nyere. Oh, nanti kirim ku yang kain dia. Kung jauh Atuh, kan aing boga iya nasi rek kenalan Mamang. Jadi Mamang aing teh boga Mamang deui. Mamang saha sia? Mang Sarul kan. Oh beneran. Eta makanya aing boga channel tadinya aing langsung geus daripada Icang nganggur di lembur mending kena bisnis eta Oh bae lah, daripada nganggur lumayan. oh karena ke kamar rek mulai bisnis alhamdulillah saya datang jadi enak mah seneng banget lah aing jadi aya CS deui lah di dieu kamu sana mah coba bantuan aing tuh sugan be kapan gawean kamari teh kan emang suka HP asik ayo tuh bantuan aing Assalamualaikum, sayang. Oh sayang, where are you? Kemana sih? Naon sih nyaku alay? Ih, Sambut padahal mah. Waalaikumsalam. Masuk pula. Atuh asup lah, pas muka karak ulin baik. Naon dilewat dinya? Supaya aya action anda karena film. Ya mau roti, paling mahal ya roti di warung. Roti naon ieu kos kieu? Mahal di warung tanya itu tukang warung. Sama ayah kai main bawa roti kos kieu, lain mau martabak bangkang ke. Dan muka martabakna. Kelak. Ieu bentukanan da asing he. Kos nu boga AA, ya usianya. Jalan nyala kan. Itu sih. Yang nyala. Kebae kan waktunya. Bapak ya di jero. Bapak mah aya di jero ngopenan kored. Aya anak naon ka dieu? Lama tadi kayak tujuan mending mis dadut kan neng tiga kamar kabung bulengan ah. Oh, neng, ulah didenge tamah. Moal dikawin moal ngagombal bae. Nah, cuma ngaganggu kan sekali itu ya. Ulah didenge tamah gombalan naon teh teh. Ku sepatut lah. Kalau jangan ngagombal bae, barusan katanya. Moal dikawin moal. Gandeng bae, yang roti dong. Boleh roti mah. Coba. Gua rasa yo. Nggak sama empuknya. Tadi itu deh, kabeh. Amun kieu mah ye. Mantap ya. Hongges neng. Dengekeun bae si ngomong pokona mantap lah. Tah, gitu. Bakal dikawin kege. Ah. Tadi itulah ngeganggu.
Yang mau mending kangen deh ke sekolahan. Heeh, sarua yang ge kangen jasa. Ieu sih gara-gara Covid jadi orang mesti teu bisa sekolah. Ayang makangen kieu teh non mojokna di tukang disaksikan semut-semut merah mending indah pisan. Lah siapa yang ingat kos kitu be? Atuh lah nu indah nu kudu diingat, nu teu indah mah lah piceun kacai itu kudu diingat-ingat. Yang bete, jalan-jalan yuk. Jalan-jalan kemana? Kamari ge diajak ke kebon, yang lebar leungit. Moal ini sumpah moal ke kebon yuk jalan-jalan yuk. Lah bohong bae. Bener aja jalan geus segera ngomong kan itu tuh. Benernya? Ah. Gendeng ge aku bicara ka Dedi. Hah, Dedi. Oh. Oh, Dedi. Neng nak ulin heula nya jeung si Gilang. Kemana? Tinya hoye nak ka mana, Ba? Lang, kajen lang. Tapi ulah dikenggaboknya anak Dedi. Waduh, ulah digrepe-grepe tak. Siap, komandan. Ya, kau ya, mahal roti. Ih anjing nyokos kieu, ih bentukan lagi aneh. Sendal ka mana ai didinya tah? Ayo gran ulah gila. Kok sabaran amat sih? Kayak kaburu Dedina yang ilu deh. Bahaya. Bantuan. Ih, aman. Cut. Mau nih ya HP-nya. Seneng ya dibelikan HP. Aing gua ieu. Jadi bisa lah yang mungkin di mana dia? Aing kamari soalnya manggilnya di dia tak wewe. Dia. Pokoknya mah buat pecekal-cekal kiki gawat cuy. Kacau ya pokoknya mah. Aduh aing nempi ngahayal kamari dia. Tapi aing di mana tapi aslinya itu tuh cut di mana nama soalnya kamari mana baiknya ka dia Jadi tadi kebenaran usia. atau kumanya can kenal sih cuma hayang lah jahat aing tuh itu sumpah tuh kacau pokoknya mah aing kamari ke pas ceklan dengan meni takduk untung aing make baju muncul hah Benakan bae tenang, kau di modalan nih, udah aing loba ieu. nah bener ya Serius aing mah kau di modalan tenang, udah aing loba. pokoknya mah cut sama CS the best aing HP geus dibelikeun enak di modalan deui Tenang bae tenang. Udah aing mah loba kene. aduh pokoknya mah kacau we Tenang bae tenang. pokoknya mah makanya enak tungguan deh lah di dia sugan deh ke warung mana oh Bae. coba tuh nyoba HP coba yuk masih ajarkan HP Turun. Nek naon sih ulin di dieu? Sinambung di kebon. Salah baik ya diajakan ke Bruno. Atuh di kebon ge udah di dieu lah. Ya tadi menjadi pemandangan cai tuh bagus tuh. Pemandangan naon, Ba? Leuweung cina warna biru mah. Ieu banyak kiru gitu, ih. Kerja sebisa dikondisikan caahna. Coba ge modal saeutik bobogohan teh ulah ka kebon, ka cai be. Ih, nyambelikeun jajanan kos kieu doang. Eta ge paling mahal yang di warung eta paling mahal. Paling mahal dah sampai koret. Coba ge yang ulang gas bae. Aduh tengah gas kumaha ih bete ngomong mana dibawa ke mana. Anu ge ulin, asal ulah ke kebon be. Isena hayang nanaon? Yang balik aing mah. Diganterkeun. Bung, Beneran. Diganterkeun mah. moal ieu aing ge bisa sorangan. Saing balik teh lah. Ih, aing. Tepeka amat sih? Aing ngomong kos kitu aing mah diantarkeun talik, mun aing balik sorangan mana jauh gitu. aing mah mana nya Bener eta. tuh cut naon itu tuh cuy Bolong. Cut. Lanjut aing kita. sorry itu kok itu tuh Mana? itu Tuh, itu. heeh Tulis oge oh. atuh heeh Hai grei, ongkon kemantuan aing. Ayo cut aing. Kosna mah kergalau itu. Lumayan lah. Ngempeng-ngempeng. Come on.
tenang cang. Soal kedap aing jago na cang. Soalnya aing di Arab suka kedap pindah pasir aing. Bohong ih. Bau. Lucu toh. Mantap eta mah cang. Bener gelis. Tapi pas nu galau. Saya mah galau. Kebenaran makanan. Aduh, mantap lah. Ayo ngopi mah, sanajan duren. Ayo kopi mah, aduh ceria pikiran, teu hampa. Dedi, Naon? Atuh assalamualaikum naon? Aduh, si Neng mah. Alda kesel kasih Gilang. Nya Alda dititah balik lempang sorangan. Oh, kunaon gitu? Kita lempang sorangan. Tinyahu. Pan kunaon eta si Gilang? Pan budak bager eta mamanya ge lah. Bager di mana, Ba Dedi? Jelema koret kos kitu. Di ai koret nama Alda wajar. ge lamun ulin teluk di jajanan. Ai koret nama sareng ngajajanan mainna keur nabung. Naon sih Dedi mah? Ngabelaan manehna bae, ih. Koret-koret. Lain soal ngabelaan si Gilang mah budak bager sakanyaho Dedi mah. Dedi mah teu bisa mikirin perasaan anakna. Di. Emang kunaon? Hi Dedi, mainnya hayo manehna lamun setiap ngajak Alda ulin be ka mana-mana, pasti teluk dibere dahar. Mana lulus gitu awak. Leuweung lamun dibawa ulin ka mall apa ka mana kitu. Eta mah dibawa ulin ke kebon deui. Pan si Gilang teh keur nabung. Nabung naon, Ba? Artina nabung teh nahan ka bunga. Jadi ka bunga neng teh tahan heulang kayak di masa depan urang kakarak bunga. Itu Eta mah seru bae koret. Lain koret eta mah tempo bae. Motorna ge Nmax manehna mah jelema beunghar. Maknya ge. Naon sih Dedi mah teu bisa memikiran perasaan Alda. Ih. Beunghar ge teu ngajamin kebahagiaan. Slah Dedi, teu ngerti amat sih. Aduh, bagus. Anjeun tak ku anak parawan, ku anak awewe. Waduh. Ngopi di luar lah. Tak lieur hulu aing. Relax lah. Kita lihat sama sorry. Angkat tangan. Itu kayak ini Allah weh. Cut. Eta sekunna dia. Eta sekunna tah. Cak. Eta pan sukuna parawan kitu sih. Gusto tukang macul tahu. Ararencet, huncut. Kuntul. Dasar jelema edek. Cecet ke dalam tong lain. Gerak. Gaji bincang. Bismillah. Aing nak titu ge. Kuat aing. Bismillah. Aing tuh ani. Goblok. Bismillah. Hitung 1, 2, 3. Bismillah. Banyak ya. Aing. Kaki juga. Coba itu lagi kaki juga kita mau. Dasar sia. Budak teu jelas ya. Hop mau.